pas ngobrol. Duh, para yang kieu teh. Yang layangan kabur. Itu boga deui deh. Mun menta ka ulaheun. Nyalang layangan batur deh. Kumaha? Duh, kumaha itu? Bararingan kieu nya. Oh, diilang layangan. Rares kieu teh. Keur musim naon? Itu musim halodanya. Kemarau. Atuh sarua kene ieu teh bisa. Itu. Nah, ini bisa deh kalau. Lah, mending kan itu ya kaharep ngopi-ngopi. Mana baganya deh. Layak pelang kan itu. Saya juga sidik nih, keruh lengannya. Pernah tadi lang layangan warna. Iya begini tuh. Jadi pernah mana juga nak ulang boleh. Orang gaya kayak bararing tadi tas melar anu pekat ini tadi tuh. Jadi bararoan gini kumaran nih. Karo get kata telang layangan telu batur. Itu bisa ngagantiana deh. Ya orang gahayang nang nengan. Boga duit nak. Mas, arek menta kainung bakal dihaw. Mana ge saya luasak dihaw ko yung. Sugan orang kuno osak. Ning inung orang mungkot anu osak bager teh. Urang osak sagala dibere we. Tara ngahaw. Apa mau apa cenah tadi mana ngajakan? Duit di mana tuh? Orang teh boga sedikit bau lain. Dek, boga duit teh maneh. Ya mah ya hayangan ngopi tuh nuhun. Nengke urang. Kok tadi main ngajakan oge. Maneh pelan nanyakeun menta kopi ka aing teh. Kada urang teh teu boga duit jeung meuli layangan oge teu boga. Tadi ek ngagentian batur kabur urang. Sabar. Naon maneh makan ieu? Batur makan ieu. Sabar-sabaran teh. Oh, berat tuh. Kala ngobrol. Masih dikutak. Tuh kira. Non kok urang tenan seuri. Sok. Tuh ah. Kontu urang. Geuning sa atuh di. As urang cenah kok aing mah kieu unggul. Nyengserkeun non deui sia teh. Sok. Lama. Sok. Salahnya berarti.